Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Siti Fatimah, kelas 12 IPA 3. Asal sekolah SMA Negeri Hiji Mande. Wilujeng enjing kanggo pemirsa sadaya. Simkuring dina waktos ieu bade ngadugikeun sawatara warta anu tos kajantenan di sasasi kapengker ieu. Ayeuna dunia dihebohkeun ku virus corona, nyerang jutaan jalma di sababaraha nagara. Gejala sareng ngacegah virus corona. Aya sababaraha gejala nalika jalma kakenaan virus corona, nyaeta muriang, batuk, sareng sesak napas. Tapi aya sababaraha jalma anu henteu ngabalukarkeun gejala nanaon, tapi ngagaduhan virus corona. Kusabab urang kedah waspada ngeunaan kasehatan urang, aya sababaraha cara anu kedah urang laksanakeun pikeun ngahindarkeun virus corona. Anu kahiji nyaeta rajin ngawasuh pandangan. Anu kadua nyaeta nganggo masker nalika inditan kaluar imah. Anu katilu nyaeta ngajauhan jarak sareng jalma anu batuk, pilek sareng muriang. Ku ngalakukeun hal ieu, urang moal kamungkinan beunang ku virus corona. Salami urang ngajaga kasehatan urang. Langkung sakitu warta anu parantos didugikeun ku simkuring kapayuneun pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pemirsa sadaya. Wilujeng tepang deui dina waktos kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.